Wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana, simkuring sareng rerencangan abdi dina waktu ieu bade ngagegikeun sawatara warta anu kantos kajantenan dina saminggon kapengker ieu. Nyaeta bumi BPBD ngajelaskeun karakteran anu disababkeun ku hujan jeung angin kencang di Kota Malang. Hujan badak di barengan angin kencang lumangsung di wewengkon Kota Malang, Jawa Timur. Sayula kurang lebih sajam ngabalukarkeun sejumlah karusakan di sagala rupa titik di wewengkon eta. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang Priyono di Kota Malang Kemis nyetelekeun alatan hujan anu kacida gedena. Dibarengan ku angin gede, aya sababaraha kajadian seperti tangkal tumbang, hateup ngalayang, jeung baliho ngarusak. Sabada hujan badak dibarengan angin gede, fenomena hujan es oge kacaritakan di sajumlah wewengkon seperti Desa Karangbesuki, Desa Merjosari, jeung Desa Tologemas, Kota Malang. Berdasarkan data anu dikumpulkeun BPBD Kota Malang cenah cuaca ekstrem di wewengkon Jalan Bukit Tidar Tidar, Gila Bukit Tidar, jalan-jalan Cimat Taman Sari jeung Jalan Jaya Agung. Rutkeun manehna pertaka tumbang anu lumangsung di wewengkon Jalan Bukit Tidar Tidar. Hiji mobil rusak. Najaba ti eta di Gila Bukit Tidar 2 sepeda motor rusak leutik karena kasarjang dan patah. Saliyana ti eta sabungna curah hujan anu kacida teu dibarkeun ku angin gede oge. Ngabularakeun rusakna billboard salah sahiji toko di Jalan Onte Harimau, Kacamatan Lawok Waru. Dina kejadian ieu cenah teu aya laporan satu atawa maot kemudian gitu alatang juga kerusakan masuk. Aya nilai limitna anu ayeuna masih keur ngitung. BPBD Kota Malang ayeuna geus melaksanakeun asesmen penggunaan kerusakan serta sejumlah dampak luka tina hujan badai di barengan. Angin kuat masyarakat disarankan bikin waspada karena potensi bencana. Rupina sakitu wata anu parantos tiasa simkuring sareng rerencangan abdi ka panjenengan pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten mangapagat kanggo pamirsa sadayana wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun.